Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bitaqwa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Al-ayah manane wallahu a'lam bil murad. Wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsun hunna min dawail qalbi. Al hadis manane wallahu a'lam bil murad. Akhinal kiram, pangersa pengatur waktu, pembawa acara anu sangat kusim kuring dipika hormat oge ku Allah dimuliakeun. Hadratul mukarramun, pangersa para habaib, wabil khusus kersana anu ngagaduhan ieu acara Al Habib Hasan Al Atos, oge kersana Al Habib Abdullah Al Idrus, oge kersana Al Habib Fuad Al Artos. Alhamdulillah anu sangat kusim kuring dipika hormat oge ku Allah dimuliakeun, amin. Segenap jajaran panitia penyelenggara, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, wabil khusus aparatur pemerintah tingkat desa, anu alhamdulillah neme simkuring patepang sinareng Bapak Kepala Desa Panyendangan, anu alhamdulillah anjeuna antusias lingih kana ieu acara. Alhamdulillah anu sangat kusimkuring dipika hormat oge ku Allah dimuliakeun, amin. Segenap jajaran jamaah ahli pengaosan, pecinta Rotib Al Atos sekaligus pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ku ayeuna hadir dina ieu peuting dari berbagai wilayah daerah anu ti katebihna sampai aya nu ti Kecamatan Leles, Agrabinta, Sindang Barang, Cibinong. Kersana pangersa pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Asatinem Syekh Osama, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Asatinem. Alhamdulillah anjeuna linggih kana ieu pertempatan, sekaligus anjeuna sebagai ketua Gabusel, Gabungan Ustadz se-Cianjur Selatan. Alhamdulillah anjeuna hadir dina ieu peuting demi kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina ieu wengi urang sadayana parantos kempel ngariung wasilah uleman kersana Al Habib Hasan anu sangat kita cintai dan Allah muliakan sebagai duriyahna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana di yaumul akhir sing aya di depan benderana Kangjeng anu mulya, utamina aya dina syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap jamaah anu hadir dina ieu peuting, mudah-mudahan urang sing aya dina hampura Allah, amin. Aya dina ijabah Allah, amin. Sadaya hajat pemaksudan urang sadayana sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, balikna tina ieu tempat sing aya dina hampura Allah, maut urang sadayana sing husnul khotimah, amin. Anu boga bingung kasusah, barokah pengajian diangkat ke Allah eta kabingung diganti ku kabungah, amin.
nu barokah hutang aya nu boga hutang, berkah pengajian nu barokah hutang sing buru-buru kabalayar hutangna amin. Nu can daek salat sing getol salat, nu can daek ngaji sing getol ngaji, anu can daek syukur ka Allah sing getol syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Berkahna ieu acara anu kalintang mulia. Walaupun dina ieu penting ibu bapak sadayana judulna Maulid Nabi dan menyambut Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam demi kecintaan kepada baginda Rasulullah alaihi wasallam tidak ada henti, tidak ada waktu. Ya Allah Rabbuna Karim teu mengenal waktu, teu mengenal bulan, teu mengenal hari, teu mengenal minggu. Nu penting urang sadayana kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW tertanam. Walaupun bulan Maulid geus kaliwat, bulan Rajab can datang, demi cinta kepada baginda Rasulullah SAW tetap cumantel rasa cinta kepada Rasulullah SAW dengan pelaksanaan Maulidna, dengan pelaksanaan Maulidna. Itulah kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngan kade ece bubar tina pengajian. Cinta ka Nabi sok solawat, rojaban, maulidan, maca Al-Qur'an, daek solawatan jebi jeung tatangga teu kaajengan cecem. Ka ulama ewa, ka habaib terus ada sedikit rasa benci terhadap ulama, ada sedikit rasa benci terhadap habaib, apalagi telah mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu paratos diuningakeun tadi ku kersana ajengan anu langgung dipayun. Wasiat besar hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang harus dijaga adalah ulama, yang harus dijaga adalah habaib. Ternyata pada saat ini, pada hari ini, pada tahun ini, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, banyak habaib dan ulama yang dipenjarakan, banyak habaib dan ulama yang dinistakan, banyak habaib dan ulama ibu bapak sadayana dinodai, disakiti dengan hati, dengan jiwa raga. Banyak ulama dan habaib yang penuh disakiti. Mungkin Allah akan nurunkan kemurkaan, bumi akan murka, langit akan murka, lautan akan murka apabila wasiatnya Rasulullah SAW dirempak. Ulah ukur orang cinta ka Nabi, cinta ka Rasul, sok muludan, sok rojaban, ari Habib teh orang mana euy? Lain kamari mah cenah aya nu anyar boga minantu, ngadadak cenah eta minantu urang teh jadi Habib. Ya Allah, hadirin kaum muslimin. Kecintaan ibu bapak sadayana bukan hanya lisan. Ya teh urang teh menjual Rasulullah, menjual nama Nabi dikala urang muludan, dikala urang rojaban, anu disebutkan teh namanya Rasulullah sallallahu alaihi. Cucunya ibu bapak sadayana akan sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sakit dikala ibu bapak sadayana sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghargai dan tidak menghormati kepada ulama dan habaib. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan orang sadayana anu hadir dina ieu penting bagian daripada pecinta ulama dan habaib, amin. Karena telah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan ke salah satu perniagaan, perdagangan sehingga dia dagang teh anu bakal menang keuntungan besar, nu matak nyalametkeun ka anjeun fi dunya wal akhirah. Ibu bapak sadaya Allah nyodorkeun dagangan keur ka manusia, ieu dagangan batina nu matak nyalametkeun anjeun fi dunya wal akhirah. Cing lamun urang usaha bapak ibu sadaya anu hadir dina ieu penting hayang untung hayang rugi. Lamun orang usaha hayang untung hayang rugi. Kabeh oge alhamdulillah orang hayang hayang boga hayang boga bate melak pare sakintal hayang jadi 10 ton geus bukti ku Allah dibere 10 ton ari Jakarta cado cing bakal untung deui moal gagaro sirah nyeri hulu ajengan pare teh keur bajana bokah ka halodoan ngagorowok ka Allah.
Ari keur boga bati osok gogorowokan tara. Bingung deh kakak sahayeul mikeun zakat. Aya nu kitu henteu? Aya nu kitu henteu? Bingung aing ka sahayeul mikeun bati warung. Asa Allah nu rojaman, asa Allah nu bolodan, asa Allah nu ruang riung kana pengajian. Baharingung deh kakak sahayeul rek sodako. Aya teh jelema kitu. Allah Kang. Panitia kokoyongkongan ya kalau kadi banyak ngancek ibu nana teh alhamdulillahnya bapakna urang makaliwat euy teu kapentak malahan jadi alhamdulillah aya euceul nu kitu henteu aya nu kitu henteu tapi teh kabagian bansos bantuan ti pemerintah duit Covid-19 ya Allah Rabbul Alamin ngabuka teu RT na ge digorok bengrongna teu ka ngunclu apoy KRT da titah mikeun fotokopi kakak jeung KTP mah teh kakak hujun tukang fotokopi anu puguh mabeungan ngaleuh KRT nah ari titah ngagubug duit 10.000 ka madrasah 1.000 perak 2.000 perak keur mingguan bapak 2.000 keur jumaahan osok kagubug tara tapi lamun titah bari bawa KTP wah rabul aja lo jumaah engke sakalian arerek jarumaahan wayahna fotokopi KTP fotokopi kakak kudu di Barawa sabab poe Senena rek dibere duit tadu tak kemis salah teh kudu riweuh neangan fotokopi teu kan ya Allah Allah mere dagangan ieu ka manusia dia dagangan nu bakal nyalamatkeun fi dunya wal akhirah kesenangan keur anjeun di dunya jeung akhirat ku Allah bakal dijamin senangna hiji dagangan nu dibikeun ku Allah ka urang teh tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum hiji dagangan nu dibikeun ku Allah ka urang teh tu'minuna billahi wa rasulihi hiji iman ka Allah dua iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi cuman terasa keimanan dan ketakwaan terhadap Allah dengan kekuatan iman dan takwa iman kuat salat giat iman lemah salat wegah iman kuat duit tina pesak kana koropak kagiliran iman lemah mah koropak pinah kana pesak pararina kana pesak jalan teu geus pembangunan teu ceureuh sigahna mah loba parare parina ya Allah hadirin kaum muslimin mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala urang dina ieu penting ku Allah sing dipasihan kakiatan anu iman nu kuat amin sing menjadi hamba Allah yang paling istimewa dan luar biasa yang akan dihadapkan di depan Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala amin kecintaan urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ngalaksanakeun ibadah ku ngalaksanakeun ngaji dina ieu penting rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkeun hadirin kaum muslimin rahimakallah ikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parentahna tugasna instruksina parentahna ibu bapak sadaya turutkeun tu'minuna billahi wa rasulihi iman ka Allah dan Rasulullah ajengan geus daho aing mah ti baheula oge rukun iman rukun Islam geus katalar iman teh yakin kudu ka Allah iman teh yakin kudu ka Rasulullah kiblat teh yakin Ka'bah salat yakin kudu jadi kewajiban da kunaon atuh teu dilaksanakeun manang urang masuk harares hareha mun keur ngadengekeun ajengan nerangkeun neraka siga heueuh sieun ku seuneun neraka ajengan nerangkeun berjamaah siga kabita ku padilah berjamaah bubar ngaji bubar ti madrasah bubar ti masjid dan berjamaah teh biasa we hiji imam dua makmum tilu tihang jadi lo pake di tihang daripada aja diterangkeun kono ka madrasah kono mingguan malah isuk-isuk bubar ngaji kacabrek ngomong ke tetangga bubar hajat ojo ari kamari ini teu ka parasmanan ini nama ngan teu kabagian daging sapi aing mah nya mih jeung bihun ketika nyengir wae eta ece ngomongkeun tetangga caritana iman ka Allah dan Rasulna diajak mah ini ka madrasah da ece teh kala ka embung kala ka mengkol ka pagawean heuh
Ibi reka mana geus sagedang dan kerudung kos dipake aja geus gaya sakitu rapihna nya eta ece teh rek init ka madrasah lain biari ka madrasah mah ya deui minggu kege ayeuna mah uing bantuan ngarameti ya sabedugeun deui cing kira-kira ece rek lepas rek mengkol ece rek lepas rek mengkol sigana mengkol ece milang ramo na lawang pantot tapi heueuh nya mending ka sawah mending ka madrasah heueuh nya ari mingguan madaya deui minggu kege ari pakulian bisi keburu imut heueuh biar dagoana geus salin heula aya nu kitu henteu aya nu kitu henteu jadi dipikir-pikir ibu bapak sadaya saat ayeuna daripada taat ka Allah asa taat keneh ka RT soka kokoyongkongan si ari mantong katajug teu kuat ka madrasah nyeri cangkeng ari divaksin ngadadak gagah da isukan nek narima bancos oh lah paribasa si eta mah unggal disampeurna urang ka masjid nyeri cangkeng unggal magrib si eta mah nyeri cangkeng tarojol RT datang bi wayahna ieu menang barcode ngan ibi sabab can divaksin wayahna isukan jam 8 aya vaksin kudu ini kumahanya boga penyakit nyeri cangkeng ieu teh sesak napas darah tinggi tadi nama alasan meureunna nya maruk erek dicairkeun tababan cek Pak RT teh da engke ge dipariksa di ditu dipariksa engke oge ini itu kali itu periksa tensi darah kebenaran meureun anda keur bunga hate rek dari duit tina darah tinggi teh jadi henteu pas diperiksa teh normal we darah gejos disuntik ningang balik ka imah liur nyeri sirah dalam deug salayang soloyong kunaon acak teuing aing mah geus divaksin tudingkeun ka tukang vaksin bogo sia anu hayang ya Allah atuh tinggal mung weh tong make kudu nuding-nuding ka tukang vaksin dek alhamdulillah tapi ka saat ayeuna can divaksin geus eueuh alasan naon aku gitu awas itu hadirin kamu ya boleh lalu ya Allah Rabbul Alamin terbalik jadi ngetruk kades kacarekan kesehatan kacarekan bidan kacarekan umariksa dicarekan gara-gara divaksin anak aing jadi kemper gara-gara divaksin anak aing jadi anu gara-gara divaksin nah kunaon atuh ku akang make diwidian arek dinyungur ka ditu ka dieu mah ya Allah cara dewe ke mung mah moal kita kitu tapi kudu cangkeun heula teu boga kepentingan duit da deka dina dibere ge ari kudu divaksin heula mah najis kitu duit 300.000 800.000 boga lambung jos disuntik beak kayak dipake ka dokter Yusuf ongkos unggul geus beak 1 juta can dipariksa aduh ya Allah Rabbul Alamin dipikir-pikir mah tung nyata cenah deka ajengan hanya akal eta ka Allah dan Rasul anjeun kudu taat wa ulil amri minkum ka pamarentah teh anu bener tong nu teu bener da diturutan ya Allah Rabbul Alamin ya mari nu teu ecreugna urang masuk diturutan ari nu ecreugna tara bapak-bapak ibu-ibu sadayana wayahna poe isukan urang memeang solokan jalur panjenengan sabab jalan taneuh osok ka jalan wayahna masyarakat desa naon teh desa panjenengan orang kerja bakti sararea poe isukan demi kemanfaatan make jalan urang sehari-hari supaya geunah nararincak kumaha nyungurna jelema lebok anu kabagian PKH gararawe isukan tadi gitu hari dititah bener eta ku pamarentah mung heuh keur jalan kahadean nu bakal kapanggih di akhirat ari nu matak jadi panyakit balang diasung-asung eta kokon aduh ya Allah benar
segera angkat ieu penyakit amin. Anu ngaranna ieu Covid-19 sing buru ku Allah diangkat amin. Tarojol deui ayeuna edaran dek bulan Rajab eta si Covid menang nyahueun aya deui ngaran merek anu anyar varian baru Omicron. Sigahna ayeuna 2022 akan datang penyakit teh kira-kira mah hampir sarua merekna jeung anu paohang Politron. Aduh ya Allah, dipikir-pikir deka jadi eueuh harti nah disuntikan teh hayo jelema nu geus hiji geus dua ari penyakit balang teuleungit ajengan wayahna we cenah kudu taat. Ayeuna mah ka pamarentah da ieu teh keur ngahilangkeun hiji urang teh keur nahan penyakit tina supaya urang naon teh handal naon teh penangkal kumaha disebutna teh penanggal jeung supaya kuat teh naon disebutna teh kebal. Hiji cenah teh supaya kebal, kadua supaya jadi penangkal. Dipikir-pikir mah eta nu dibanguskeun teh duanuanana ge teu bukti. Lamun teu pikakeun ayeuna kudu PPKM deui. Teu bukti Kang. Lamun ayeuna bulan Rajab kudu lahir ieu PPKM. Karena jelema kudu disararunting. Maka jeung aya edaran akan ada PPKM lagi Kang. Ieu si Covid ku nyaho dek bulan Rajab, nyaho dek bulan puasa, nyaho dek bulan Mulud. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Semoga Allah angkat ieu penyakit. Amin. Apabila ini semua rekayasa, semua permainan, semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan adab, turunkan siksa kepada orang-orang yang mempermainkan daripada penyakit Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah turunkan adab, Allah turunkan malapetaka ke jelema-jelema anu rek ngarekayasa ieu penyakit. Jadi teu genah deh ka omset ajengan nu modar langka rajaban dek dibatalkeun. Ayo ya Allah, Kang Ohang geus pinuh ieu erek naon nabeuh sound system torojol ayeuna aya surat edaran PPKM PHP-keun pamajikan kami toha. Allah ada gitu ayo geus PPKM mah tinggal PHP-keun pamajikan kami toha da pasti pitoha mah bogaeun keneh pare bari can panen oge gitu. Bingung Rajab aya nu ngonang hiji dua bakal lalate engke teh didatangan ku Bapak Polsek, didatangan ku Bapak Camat tong kerumunan dengan alasan varian baru. Aing jadi muslimin mikiran penyakit. Ya Allah hadirin kaum muslim. Ya Kang, Bapak, Ibu, satahun ka tukang 2020 lamun seug di swab di kampung abdi Desa Mekar Laksana, kampung Cicadas, Desa Mekar Laksana, hampir sadesa eta jelema Covid kabeh Kang. Hampir Covid. Sabab penyakit sarua. Tapi ku Allah dilindungi Kang. Amin. Tapi ku Allah diraksa. Amin. Kaya hadirin. Ai penyakit mah yakin Allah nurunkeun, yakin aya ngan jadi urang mah sebagai background ajengan, jadi akhirna mah kurang percaya kana eta penyakit. Sabab naon? Di mana bulan Rajab sok datang penyakit teh, rek puasa datang, rek mulut datang, siga meunang ngabadamian ieu nu bawa penyakit. Hari tahun baru ngurang bebeledagan pepetasan. Jelema sing arareut menang penyakit teh eueuh balik ka Cina. Ya Allah, awas Pak. Jangankan kami disebutkan provokasi atau melawan pemerintah, bukan. Tapi ini pembicaraan dengan nyata dan fakta di saat ayeuna siga kieu. Benar. Leres. Nyaan henteu. Nyaan. Tiga. Jangan menjadi seorang provokasi, jangan melawan pemerintah. Jangan moal kuat ngelawan pemerintah. Saha teh da ieu teh hayang ngalawan. Lah make kudu lawan teu sanggup kudu ngalawan pemerintah. Tong boroning pemerintah DKRT GKIBah datang. Teu sanggup ngalawan Pak RT sabab lamun hayang kawin deui pasti make tanda tangan RT. Teu sanggup. Ya Allah, teu sanggup kudu ngalawan. Ya Allah. Badak
menghargai ke pemerintah. Ibu bapak sadaya dihargai, tapi apabila yang tidak senang dengan masyarakat, tidak senang terhadap amat, bapak-bapak yang di atas, bapak-bapak yang punya jabatan, jangan dianggap tenang. Pasti akan ada kritik dari seorang masyarakat, pasti akan ada kritik dari seorang kiai. Itulah merupakan kritik untuk kemajuan yang akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimakallah, MC nges nyamperkeun waktu ukur 5 menit, ya nges 10 menit ting 15 menit. Hapunten anu kasuhun hampura anu diteda. Sadaya jamaah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir!